Geus selesai ngukurin mah. Oh, are induk ngelukur. Kamarana nya. Geuning areueuh. Ah. Komo teh naina mang komeng dek ka dieu. Ngomong nama endek ningalian taneuh dek keur diukur. Ah, jadi kabagian nungguan ayeuna. Duh. Kemarin aja emak sih. Ya ongkoh ngukur. Aduh, geuning jelema teh. Apa enggak sana yang karek datang? Kemana sih kok dibela gitu aing teangan. Ah, itu geuning mang komeng. Pantai wes ya. Geus beres ada mengukurna. Oh, geus bos. Nepi ka ditu tuh, ujung itu. Wis ya mah. Pi we jeung komisi ditihulakeun wae. Aing kuat tekan katungkulan yang ngukur. Iya tapi kemana patoknya ya kayak orang tangan. Ya mang komeng. Patokna di dia. Ulah disebut Mang Komeng eno, bos tuan tanah. Kalau baduit aing ayeuna mah ya. Ayo, tunjukkeun patokna ku aing tempoan. Pokok aing teu moalakeun. Tah, di dia bos. Bos komeng, patokna. Kira aku tanggal asem, kumaha ke tanggal asem pindah. Ah, coba lagi bos, tanggal asem di dia patokna. Nya atuh nyenyen coran, girang barat coran masukan awi-awi di warnaan, beureum sugan atawa koneng. Mau pindah patok teh. Ah, barabe bos, make kos kitu mah. Jangan kudu ngalah awina, jangan kudu melicetna. Ai calo mah duit ditihulakeun, ditihulakeun tuh bener gawe teh ngukur teh. Aku tanggal asem cirina. Kumaha aing laporanna ka dunungan ke. Nah, udah ribut wae rupana masih pian itu teh jeung Mang Komeng. Para ribut wae, gara randeng. Kumaha asal-asalan ngukur teh. Kumaha mun misalkeun kurang ukuran nih tanggal asem pindah mangke bakal kurang ukuran atau lebih ukuran kumaha sih ya ngukur teh. Ya, percaya bos. Teu kurang, teu leuwih, pas ya pokona mah. Enak ribut-ribut man gara randeng kieu. Nah, iya marpo ah. Bos komeng dek meuli taneuh cenah. Emang ieu taneuh saha kitu? Tanah Allah, saha we nek nyicingan mah jeung eta mah bang tanah Allah meuli ka saha we. Tanah Allah. Ah, ieu mah teu bener urusan teh kajentin tanah Allah ge da aya nu kabogana. Nya udah aing meulina ge di Sipian di dinya. Pokona urusan manehna tanah sasana mah ngan peda ieu patok. Besi ieu mah paten girang barat coran nu saeng teh awi cirina sugan patok teh mah patok jadi. Ah, ieu mah teu beres kudu dilaporkeun kana boga taneuhna ah. Kumaha coba urusan teh pian? Dedetan duit sugan semua calo teh teu bisa pisan. Teuing mah komeng eta mah. Teu dibejakeun, salahkeun urang. Ngeunah-ngeunah teuing ngopi ya. Bari ujung udud ongkoh atuh. Aduh hirup teh. Emang betah bener. Kang gawat. Gawat naon sia, Napa? Si Pian itu keur ngukur tanah jeung Mang Komeng. Tanah nu di mana? Teu nyao itu dah ieu tuh nan si Pian jeung Mang Komeng keur paciwet ngukur tanah. Tanah batur meureun kena teuing atuh diukur mah tanah batur ieu. Lain Kang, tanah akang teh nu ditu nu ditonggo. Hayu buru samperkeun. Terus ditonggo. Oh. Wah, teu bener si Komeng atuh. Wah aing ka ditu ya. Mati ka hayu samperkeun Kang. Bedog marpa. Aing kudu mau bedog panas aing masalah tanah mah yo. Ulah Kang, ulah mau bedog si Cilakang kena. Samperkeun we ka ditu. Teraku aing kudu pake peureub mah. Make Bedog mah naon aing we? yo. Panas aing leuwih masalah tanah mah yo. Goblok bener ieu mah.
Adi sia malah kabur so. Kali yuk. Kunaon si sia kabur. Naon sia kabur. Sieun bos. Barang mah teu yang nanaon. Cicingnya tong sieun-sieun sama kumaha aing nyawa moyang duit we sia mah. Gaya kumahan sia. Siap bos. Oh gitu. Warna sama di belakang aing cicing sama. Kudu jadi yo lahan teh. Kayaknya mau boga persen namun terjadi. Angis keluar duit gede yo makanya. Ya menggugat ya lahan geus kieu mah. Iya naon maksudna sia ukar-ukur wae ieu tanah aing. Bos barang mah coba bos. Biar ke mana? Nah, lain bos dah. Tapi kan geus cekelan ku urang. Main bola-boli wae mumpung loba duit. Nyain loba duit mah kitu bos. Aya aing teu ngajual, arek dibeuli wae. Pan bicara pikir ku aing dicekel. Panas aing ieu masalah tanah mah ieu ku aing teu diizinan teu dijual. Tanda dibeli. tanda tangan obos saya geus aya di urang. Tapi kan geus aya di Paduli urang. mah hak aing ieu mah. Sabodo teh ge urusan yang kayak itu di persidangan. Aun rek panjang mah. Moal bisa ieu mah hak aing rek dipumakeun ge. Ieu mah urusan aing mah jeung aing. Moal pindah pisan aing mah. Di mall menang ngelawan urang loba duit rek pake pengacara aing mah. Langsung naikkeun kali itu ka sidang. Gelut aing mah tok. Tuh, ngomong. Elah aing si ma aing sama ucing aing elah kumang muras. Ampun Mang, ampun. Terus Mang ampun, oh, siap ampun.